Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri parwargi komandan lamang. Mudah-mudahan sehat walafiat aya di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna simkuring baris naraskeun hancan katunda dina jejer cerita Sunda. Si Aceng jawara pinunjul dina bagian anu ka-16 na derah kasadena marranco. Dina peting harita si Jurid, si Balul yang si Dorga uplak ngobrol we ngarancang dina poisukan yen si Dorga teh boga misi nyatana neangan nikan tipikeun dijadikan pamajikan nyatana ku si Margasena teh ngan padumukan nama si Dorga oge teu apaleun ting di mana aya anu nyikanti tak kualna kitu. Si Jurid jeung si Bahlul teh boga tugas pikeun neangan nyikanti. Si Jurid jeung si Bahlul nyanggupan padehanana siap ngalaksanakeun tugas di si Dorga. Nah kitu paisukan andi kaduaan kudu neangan nyikanti wayahna we kudu diteangan nepikeun ka kapangi. Mun ti ama teu kapangi di lamur eta atawa di lamur Raja Eceng teh jangan di lemur Sindang Layu, jangan di lemur Awi, jangan di lemur Lewi, jeung lemur-lemur anu sejenna. Ulah oge dina paisukan dek miang. Bayana we, andika kudu ikhtiar. Kumaha kaharti Jurid Bahlul? Kaharti Kang. Bukan nama sakabe tuh tugas ti Agang. Bakal diestukeun pisan ku kula duaan. Monte amaya jalmaan wani-wani ngalangan kana tindakan kula duaan. Wah, geus pasti we bakal dicacak diwalang-walang. Bakal dikepret merang ku jurus anu geus dipikeun ku Akang kaguring. Halus memang kudu kitu Jurid Bahlul. Ayana we nya laksanakeun. Tah ayeuna mah kulantaran geus beuting sok. Geura istirahat sangkan dina paisukan urang jagjag. Oh siap Kang, siap. Iya Kang, mangga tuh dikatur heula Kang, lantaran geus tunu yeuh. Si Jurid jeung si Bahlul leos harita ninggalkeun si Dorga goledag. Si Dorga oge harita ngagoler. Si Jurid jeung si Bahlul oge ngagoler ker harita sare ti branaker. Di luaran guha kadenge surat cihcir cari cangkas pebence di sarada. Surah ajage kadenge kadang-kadang. Surah maung sarua kadenge hawar-hawar. Peting harita tingali bulan sampurna di langit harita cahayana sumirat. Cahayana sumirat nyaangan pawanangan. Pikeun jalma anu lumampah peuting kabantu ku cahaya bulan anu cahayana teh menikeun ka hade dina peuting harita. Langit oge menikeun kalenglang teh tedeng aling-aling. Disaprakna hujan anu gede tia ngagebret teh nepikeun ka harita acan pernah hujan deui. Halo dowe. Kasugri parawargi panjang namang salam dina ucaring icarita henteu kacaturkeun kiwari urang kocapkeun dina waktu isuk-isuk. Di luarana harita geus sagedang dan malahan mah geus dahar sagala. Saterusna mah si Dorga harita leumpang teh heula dituturkeun ku si Jurid katut si Bahlul. Sanggeus leumpang aya kana 10 meterna berengbang si Dorga harita lumpat. Dituturkeun ku si Jurid jeung si Bahlul lumpat harita di pireuweungan. Ayeuna mah si Jurid jeung si Bahlul lumpat sakumaha gancang oge henteu hak-hek hok dina waktu mimiti datang kadinya. Lantaran geus mibanda jurus anu geus dibikeun ku si Dorga. Kasugri parwargi urang kocapkeun anu tiluan teh geus tepi weh ka pilemburan. Anu tiluan harita
misah-misah. Artina teh henteu bebarengan. Si Jurid jeung si Bahlul harita asupna teh ka lemur leuwi, sedangkan si Dorga harita asupna teh ka lemur Sindang Layu. Si Jurid jeung si Bahlul harita ngagedig asup ka eta lemur. Teriuk-riuk sieun lantaran di lemur leuwi mah can pernah aya anu ngepung. Jadi manehna mah aman. Di lemur Sindang Layu oge sok sanajan pernah tarung jeung si Acing can kanyahoan beungeutna mah lantaran dihalangan ku kain jeung deui make baju sing sarua hideung. Jadi si Acing oge can nyahoan dina palabah beungeutna mah. Asugri parwargi urang kocapkeun si Jurid jeung si Bahlul. Duana harita ngagedig ka eta pilemburan bari jeung rurat-reret neangan mojang anu herang-herang. Lantaran ciri-cirina ku si Dorga geus dibejaan, ciri-ciri nyikan teh gitu-gitu kieu. Jadi lamun aya wanoja anu lenyang akulitanna bodas jeung geulis deui, maka pikeun si Jurid jeung si Bahlul mah moal dingkekeun deui tang tue bakal diteang eta wanoja teh. Bakal diselidik ngaranna, indungna jeung rea-rea deui. Dina waktu harita si Jurid jeung si Bahlul ngajugjug ka hiji warung. Lantaran warung mah sok loba jalma jeung deui lamun tumanya ka si bibi warung geus tang tue bakal dibolekerkeun ku si bibi warung mah. Lantaran warungna pasti hayang laris hayang laku loba anu balanja. Jog harita si Jurid jeung si Bahlul teh ngadegetan hiji warung. Eta warung lumayan pepek, loba kadaharanana sup we. Si Jurid jeung si Bahlul teh asup ka eta warung. Eta warung lumayan lega, cukup we pikeun 20 urang mah. Bangku di hareupeun warung aya 2, bangku di ciro oge loba, meja loba. Pokona mah merenah pikeun saha-saha oge anu asup ka eta warung. Si bibi warung anu katelah bikimin harita buru-buru nyamperkeun ka si Jurid pok harita cumarita. Mana teh wang sareng naon ajen? Bade sareng lauk, pais lauk, goreng lauk. Naon sok sibatkeun we ka bibi. Kela dek diskusi heula bikala beula. Bahlul, mana dik? Beuing naon euy? Beuing mah Kang jeung lauk we lah, cenah naon? Jeung belem lauk atau pais lauk oge cenah naon? Ngan hayang jeung endog aya teu bi endog. Endog hayam lah dik digoreng atau dikulub oge teu naon. Aya atuh Aden, di dieu mah serba lengkap, hayang naon oge lengkap. Kula mah daging lah. Daging meri aya teu bi? Aya, pokona mah lengkap. Gorengna aya, paisna aya. Aden teh hayang naon atuh? Goreng lah we lah. Cok buru sediakeun ulah po sambalna. Bikimin langsung harita nyadiakeun. Kadaharan anu dipesen ku si Jurid jeung si Bahlul saterusna mah song-song harita diasongkeun. Calabak we si Jurid jeung si Bahlul teh harita barang dahar. Dina sajeroning barang dahar, 2 panon si Jurid jeung si Bahlul harita ngaretan disabudeureun eta patempatan. Didinya memang aya obat jalma nu sejenna anu keur sarua barang dahar seperti manehanana. Delik kana tangtunganna mah podog sagala geus pasti we ku si Jurid teh kateguh yen eta jalma teh mangrupakeun jalma anu bisa kana ilmu silat. Sabadana beres dahar, si Jurid jeung si Bahlul harita teu benikeun ka eureule we. Song harita cai dibikeun ku si bibi Kimin atau Bikimin. Leguk-leguk harita si Jurid nginum, si Bahlul oge sarua nginum. Sabada beres dahar, si Jurid harita nyamperkeun ka Bikimin anu keur diuk we.
deketan meja anu dipake nyimpen sangu jeung dengeunana. Pok harita si Joret. Bi, ari di dieu aya wanoja anu geulis Bi. Geulis renjang bukan nama wah panggelisna bentang we. Bentang we di dieu mah aya teh Bi. Nya, ari disebut lenjang mah henteu aden aya eta oge aya. Ante gelis-gelis teuing. Ya, biasa we biasa. Kumaha kitu Sujang? Aya perlu itu teh kumaha ye? Nya, ulah teu keur neangan hiji wanoja calon pi pamajikaneun teh kitu Bi. Pokona mah anu geulis sayangna, ulah anu goreng patut, hayang anu geulis. Kira-kira di dieu di mana? Udah naik neangan gitu. Ya Sujang. Cik BBG geulis mah henteu geulis-geulis teuing. Ya cukup we lah sedeng. Saha ngaranna? Eta ngaranna teh Sujang. Nyatana Nyi Uneh ngaranna teh. Anakna patua kampung di dieu. Kak Uneh. Aduh ngaranna euy. Ngaran di kampung mah Uneh geuningan Wi. Sujang ulah ngaledek kitu. Kitu-kitu ge eta teh panggeulisna di dieu mah. Jadi tong ngaledek kitu. Kumaha teh Sujang teh? Mong cenah hayang kanu geulis ngaranna kelah dipoyong. Nyari sugan teh ngaranna anu rada elit atuh. Da meureun warisan tinu jadi bapana kitu. Geus we atuh teu kudu di cawat masalah ngaran mah. Di mana atuh eta imahna Nyi Uneh teh Bi? Di mana? Anakna patua kampung Lin. Nya anakna tua kampung eta teh. Oh di belah ditu rada anggang ti dieu mah. Ge di dinya aya pacaran anu rada lega, loba kekembangan. Aya tangkal jeruk bali di dinya teh. Pokona mah moal bireug tanyakeun we kanu sejenna. Oh siap lah siap. Ari kitu cara dan nama siap Bi. Siap pisan. Si Joret harita nyamperkeun ka si Balul. Sabaraha kitu mah kucawas keciwis harita ngobrol jeung si Balul. Dina waktu harita si Joret ngaluarkeun duitna pamere ti si Dorga. Dina waktu harita mah si Dorga nyalingan ke si Joret jeung si Balul ulah nyieun kalibutan, ulah nyieun kakacauan. Bayar we lamun dahar di warung. Caleuneuh si Joret nyamperkeun deui. Sabarahan Bi kabehanana ieu? Saburu lah. Kuda dek manggihan Nyi Uneh teh ya. Anak patua kampung. Eta mah teu ageng aden. Wong Rp1.000 Rupiah. Iya. Tah duit Nabi. Tah. Ya nuhun pisan Sujangnya ye. Engke lamun teh mah geus di ditu geus neangan wanu jatya terus tepang jeung Nyi Uneh ulah poho ka dieu nya Sujangnya. Tenang Bi. Pokona nama apal-apal ka dieu deui we lah ulama. Ya saterusna nama si Joret jeung si Balul teh keluar ti warungna Bikimin. Saterusna mah harita ngajugjug ka imahna patua kampung. Si Joret harita diteangan imahna patua kampung malahan mah ditatanyakeun we kata tangana atawa ka jalma anu parang papanggih jeung manehanana. Henteu hese pikeun si Joret mah lantaran patua kampung mah geus terkenal dina pada jadi pupuh lembur di dinya. Pasti we sakabeh jalma oge bakal bauheun jeung pupuh lembur atawa patua kampung. Bekung sila si Joret jeung si Balul teh geus nepi ka hiji imah anu rada mentereng. Eta imah teh lantaran diurus resik deui, palatarana lumayan lega jeung deui dipager ku awi.
Eta awi nanti make awi bulung pokoknya mantes pisan. Kabeneran pisan barang kadinya teh Juret jeung si Bahlul nempo hiji wemojang eta hiji wanoja anu keur sasapu make sarung biasa we di pilemuran mah di pakampungan mah make sarung teh geuningan aja baju nawe baju zaman kabaheulaan teh geuningan kitu teu make tiung pukna teh ngarumbaya panjang sametonggongna. Ugue pikeun si Juret jeung si Bahlul mah harita molotot teu ngiceup-ngiceup. Bari jeung kometap jigana teh hayang ngapimilik eta mojang anu lenjang. Pakulitna mah henteu bodas atawa henteu koning umyang, cukup we sawa matang. Tapi nilik kana wajahna mah eta wanoja teh kawilang geulis di lembur leuwih. Wah bener euy. Ya wanoja teh lenjang oge Bahlul. Cocok yang dijadikan majikan. Aduh pedo euy demplon oge ya we teh nya Kang kulage daya gitu Kang. Jejing heula dewek heula atuh ih engke maneh mah mun geus dewek menang waroja kakara manehun geus ye nama urang datangan imana ku dewek mah geus moal asa-asa dek dilamar kitu tah ungguan sia di dieu tah dewek dikejero heula. Itu Kang ngilu lah banyak kedudungan ini malila pasti bakal hilang Kang teh cuma di jero teh ya bonggo satu adek milu mah ngan ulah loba ngomong repesial. Saterusna si Juret jeung si Bahlul harita ngadeukeutan ka palataran imahna patua kampung. Nyi uneh anu nempo harita aya dua jalma nyamperkeun ka dirina uga rada ruas oge lantaran eta jalma teh pakulitanana memang sawa matang. Wajahna ente ari goreng-goreng ting we si Juret jeung si Bahlul teh. Mun dibandingkeun jeung si Dorga mah masih kene kasepan si Juret jeung si Bahlul. Buru-buru harita Nyi Uneh mundur ta undur-unduran saterusna mah harita ngadeuketan ka imahna nya teh ka Bang Barung. Kalacat harita teh unggah supe asup ka jero imah. Si Juret jeung si Bahlul teu mirosya ku eta wanoja asup ka jero imah pokona menyamperkeun weh ka imahna patua kampung. Sanggeusna tapi harita kahareupan panto imah tua kampung. Sampurasun. Gelilah harita anu kaluar hiji tangtungan laki geus kolot. Kumisna baplang, godegan deui. Pake pakaian hideung, celana komprang jeung make kampret sarua jeung warna calanana nya teh serba hideung. Rampes. Ceuk eta jalma teh harita ngawalon saterusna mah kaluar ngurunyung teh jero imah. Aya pikir jauh daun ujang-ujang mereka bapak atau mereka saha yo. Bener pisan kula terik manggihan tua kampung leres itu bumina patua kampung. Bener pisan ujang itu bumi abah teh mangrupakeun tua kampung atau pupuh lembur di lembur leuwih bagus terkenal. Nepangkeun bah kula nu katelah Juret, ieu nu katelah Bahlul. Kula teh ngaja datang ka dieu. Dia teh dek manggihan abah di dieu. Toh, dek manggihan kula. Aya naon kitu? Asa kirang merna atuh ari kieu mah bah. Nah teu diajak ka jero tuh bah kuring teh. Lantaran cangkeul ye. Oh, hampura jang sok ka jero sok keburu ka jero. Patua kampung harita ngajakan asup ke si Juret jeung si Bahlul. Kalacat si Juret jeung si Bahlul teh harita asup ka imahna patua kampung. Gek harita diuk dina kursi hoe. Tua kampung oge harita geus diuk dina kursi hoe. Cai aya tamu ye sok sadiakeun cai jeung caneuteunana sok cenah ka dieu. Patua kampung nyeleungkeung harita ka Nyi Uneh nitah sangkan nyadiekeun cai jeung leuleut anu sanesna.
Torojol harita Nyi Uneh mawa baki song-song harita gelas tadi simpen dina banget meja. Song-song harita kue-kue anu sanesna. Si Jurid jeung si Bahlul harita neuteub seukeut kana pamenteunna Nyi Uneh anu ceuk si Jurid mah geulisna kacida kawanti-wanti. Si Bahlul oge sarua harita menikeun ka molotot teu ngicep-ngicep ka sima jigana teh ku kageulisna Nyi Uneh dina waktu harita. Sabada kitu mah Nyi Uneh leos deui we. Sabada kitu dan mah kabeh hanana kana banget meja. Ujang-ujang teh saha teh itu jeung ti mana? Ngaja itu manggihan Abah atau kumaha ye? Nya ngaja bah. Kapan tadi to si carioskeun? Abi teh nu katela Jurid. Aduh Abah sok pohoan. Ujang teh jang Jurid teh ya. Nu ieu teh sa. Ieu teh Bahlul. Oh Bahlul. Nebangkeun ah. Abah nu katela Bah Uji. Dia bagus. Kasohor Abah teh gitu. Geus kawentar pokona mah. Berjantan di nama masalah eta mah Abah teh pan gua kampung pasti we geus kawentar. Derasna ari Ujang teh aya kaperyogan naon ieu ka Abah teh yo. Ieu kitu bah. Ulah teh teu ngaja datang ka dieu. Sasatna mah hayang manggihan Abah we da. Ulah teh kakara datang ka dieu. Apaan kudu lapor lain bah. Mun teu mah kakara datang ka dieu. Bener memang kudu lapor Ujang. Tah kula teh rek lapor ka dieu. Tapi di dieu teh aya Mojang bah. Nah eta teh anak Abah. Bener eta teh anak Abah Ujang. Anu katela Nyi Uneh teh ya. Indung lagi aya kene. Nya bapa nama Abah teh ya. Indungna Nyi Uneh teh aya. Keur ka sawah heula tadi teh cenah. Dek nyokot pare. Gerasa kedeung dia oge datang ka dieu. Bener. Ieu teh wanoja anu geulis rupa teh. Anak Abah teh ya. Nah kumaha gitu jang Jurid teh hayang ka anak Abah itu kumaha teh. Bener kula teh mika hayang ka anak Abah anu geulisna ranjunit kieu. Mun teh Abah jodoh ya meureunnan ngarasa sugemaha teh kula teh bah. Jari Abah bah. Kumaha jenisna we jang Jurid ya. Mun teu mah hayangeun baik diri doan diwidian ngalamun omongan jenis nama wayahna jang Jurid ulah maksa ja. Ya moal atuh bah, moal maksa. Da kuring teh masih keneh boga aturan jeung tata krama. Si Jurid jika nu we boga aturan jeung tata krama majar teh. Sok padahal hatina mah geus boga niat lamun teu mah Nyi Uneh mungeun geus pasti we bakal dipaling ku dirina. Nyai, kadieu heula Nyai, sagedap kadieu ngen. Abah Uji harita ngaguruan ka Nyi Uneh. Nyi Uneh harita nyamperkeun ge diuk harita digigireun bapana. Nyai, ieu jang Jurid cenah dek ngadaleheungkeun ka hideuk. Da hideuk muka hate atawa moal ieu. Nyi Uneh harita neuteub ka si Jurid, neuteub ka si Bahlul. Dina hatena Nyi Uneh geus eutik-eutik acan rasa lantaran katingali nama dina beungeut si Jurid teh mangrupakeun jalma anu lain jalma bager. Kaciri dina rundat randitna duduga priyogana tingkah lakuna ge geus kacirian ka Nyi Uneh yen si Jurid teh lain jalma anu bager. Abdi mah nyuhunkeun diapunten ka Akang Jurid. Oge ka Akang Kang Bahlul cenah itu Bahlul Nyai. Nya ka Kang Bahlul. Abdi teh sanes ngalelaporakeun ka Akang. Hasatna mah abdi teh can hoyong nikah ayeuna mah. Hoyong teh kieu we ngabantusan si Abah sareng si Ambu. Bogoh we ngadengeun ceritaan Nyi Uneh samudel kitu si Jurid jadi nyel ambek.
Tapi dina waktu harita mah ditahan we. Da geningannya ibatnya ros kitu ka Akang teh. Akang teh panen boga niat anu sae pikeun ngareleungkeun ka Nyai. Moal dingkekeun deui lamun Nyai kersa mah isukan oge urang akatika. Hayang naon oge ku Akang. Pasti wae bakal dicemponan. Hayang mobil dek dibere, motor mah sumawona. Hayang kuda lumping. Hayang munding, hayang non oge bakal disugemakeun imah gedong sigrong oge bakal disadiakeun. Nah neng teh kabita ku harta banda Akang. Ngadenge ceritaan si Jurid samuneun kitu, Nyi Uneh tetep kideu harita. Abah Uji ngarasa kurang panuju ku kaputusan Nyi Uneh dina waktu harita. Lantaran Abah Uji makan harta teh eta mah rada naon, rada hencoy, rada hejo kana harta teh. Abdi mah tetep temerean hate teh Kang hapunten pisan. Mudah-mudahan Akang ngakeduan jodoh anu sanes anu langkung ti abdi. Anu langkung ti abdi tah kitu Kang. Repkeun kerai pias harita si Jurid dina waktu harita. Si Bahlul oge sarua harita malahan mah ngepelkeun pereupna kakerot deui. Ngan harita teh waktosna parantos Epkom dangu. Insyaallah diterenjing urang teraskeun deui nya. Wijing kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.